Raja sihir datang ke Indonesia ti Amerika David jalamun di urang rajana anu dikagumi kunyana anu dibanggakeun kunya jamaah datang atuh ka urang mantak datang ge kan aya ngendek dilawan apa henteu eta mah lain urusan datang ka urang berarti aya inohongna di urang sarua bae ngan teh dilawan aya teu usah ulah sebab bahaya teu. Mana aya cerita di luar negeri aya cerita Nyi Roro Kidul make jilbab di urang mah Roro Kidul make jilbab saha cenah eta anak ente tadi urang mah kan neliti teh bagian pedagang neliti perdagangan perpolitikan neliti perpolitikan kekebalan nu aya di TNI jeung polisi palingnya di samping teknis-teknis eta tetapi di luar negeri teh menilai ka urang kos kitu nama gampang teknis-teknis eta mah dimiliki ku unggal negara tetapi di luar eta aya keistimewaan Indonesia di Indonesia mah bisa nembak di imah atuh naonan nah bisa ditembak di imah ya nah tembak wae sia si eta tes tembak ini lompat sorangan neangan sakumaha beusi persanian jeger tepuguh di mana nu nembak eta kan nu hesena dah cenah kieu mah dongeng doang atuh dongeng-dongeng geulana itu siapa aya atuh aya kading ieu Indonesia mah rajana teh Banten raja di Banten teh aya dua kekuatan hiji maung nomor kedua orai lain lalaga kuari keur ngaringkuk bae orai di Gunung Garang areguk eta buntutna jeung huluna lamun nyana hudang tah Banten teh katutup kabeh mun nyana hudang tek hulu jeung buntutna teh ngahiji lain sa Gunung Garang sa Banten tek bari nyana geus kakarek hudang doang aya naon emang cog nyana teh rame amat. Ulah ka udang ulah. Oh, ulah ka udang. Deui ada ngaringkuk. Lamun eta geus kaluar, pan aya anu pawang. Anu bakal ngagerokeun. Kukut. Aya naon? Saha ieu nu bakal dicaplokna saha? Kiai nu mana? Da si eta heula. Laile masih kene. Sebab di urang mah baheula teh kan bentukna kerajaan. Sedengkeun hiji-hijina kerajaan. Ingat. Kerajaan Yogyakarta tumbang, Surakarta tumbang. Berbagai kerajaan tumbang. Ingat, Banten teu pernah aya sejarah tumbang. Tidak ada sejarah tumbang Banten. Apakah tumbang Banten? Kaya masih kuari teh masih solid kerajaan Banten. Pokoknya asal geus udang. Hah? Ka mana? Ya Allah. Urang ngikos kitu hajar sepan tadi. Aju hayang pan perang aing ngarasa teu boga naon embung pan perang atuh urang mah kitu bae ngarasa lemah ngan teu sambarangan ke di mana-mana sumur jeung sumur geus nyararambung cirina eta kakarak meunang dihudangkeun orai lamun sumur jeung sumur can nyambung moal maksudnya kumaha geus kos kitu bae ulah suka nyaho. Suka nyaho kitu bae heula. Cenah kieu hayang nyaho semua dibere nyaho ge moal nyaho bae. Hese sia mah otakna ngan sajengkal.
tuh iyalah aya sejarah Bibil Mustafa baling maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين Wallahu a'lamu bimaradi wa dzkurlan eling sira Muhammad idz ya'idukum waktu ngajangikeun ing sira kabeh Allahu sapa Gusti Allah ihda taifataini ing salah sawijine golongan loro Al-Ayyawin nafir tegese rombongan kopila dagang awil nafir atau pasukan bersenjata Annaha insatuna idalakum ikut tetap kadua sira kabeh wa tawaduna lan ngarepaken sira kabeh turiduna tegese ngarepaken sira kabeh anna ghaira zati syaukat satune liyane kang anduweni kagagahan el basi wasilah tegese gagah wasilah lan senjata wahya lan utawi ya ghaira zawslati syaukati ta'lairu iku rombongan kopilah dagang takunu iku ana ya ghaira zati syaukah lakum iku tetep kadua sira kabeh likillati adadiha kada kidi bing bilanganane iya ghaira zati syauk wa udadiha lan perlengkapanane iya ghaira zati syauk atau air sarwa likillati adadiha wa udadiha nakidi kebing bilangan air tafsir pada tafsir wa udadiha lan persiapan atau perlengkapan bi khilafin nafir kalawan perbedaan nafir pasukan perang nafir wa yuridullah lan ngarepakeun sapa Allah ayuhiqal haqqa ing yentah benarkeun ya Allah ing hak yuzhiru tegese ngalairkeun ya Allah ing hak bikalimatihi kalawan sake kalimat Allah sabiqati kang dingin bizuhuril Islam kalawan lahir Islam wa yaqta'a dabiral kafirin lan yentah yaqta'a megatkeun atawa ngamusnahkeun ya Allah dabiral kafirin ing akhire ongkang kafir kabeh akhirahum tegese akhire kafirin bil istisad kalawan den rusak atau den kalah Fa'amarakum biqitalil lafir maka merintah ya Allah kum sira kabeh kalawan merangan nafir liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun
wallahu a'lamu bimaradil liwi qadar pun yanta tepakeun ya Allah al-haqqa ing haqq wa yumtilalan ngapus ya Allah ya maka tegese ngapus ya Allah al-batila ingkang batil al-kufur tegese kufur walau karihal mujrimun lan sanajan sengit sapa wong kang doraka kabeh al-musyrikun tegese wong kang musyrik bedzalika ing mangkono liwigol haqqa zalika ing mangkono liwigol haqqa. Ayat ieu sangat bersejarah bagi pejuang-pejuang. Dibaca, diteliti. Lain bae pejuang-pejuang Islam anu merasa dibantu oleh malaikat. Kemenangan anu luar biasa, bahkan kafirin Nasrani Yahudi jeung sajabana membaca sejarah ieu dalam kekalahan peperangan anu luar biasa sehingga datang ka ayeuna terus hasud dikembangkeun ingin membalas atas kekalahan kafir saat eta terus datang ka ayeuna. Sejarah membuktikan kemenangan mukminin perang Badar. Kafirin sangat sakit, maka terus-terusan kafirin hayang ngahantem mukminin teu geus kurang kumaha diperjuangkeunana Palestina, tetap Yahudi merasa sakit terhadap Muhammad. Kokolot jana, sesepuh jana, pemimpin jana, anu kunyana sangat dibanggakeun Abu Jahal tumbang di Badar. Berikut pemimpin anu lain nyeri nyana. Waduh, Abu Jahal urang koit cek nyana teh. Waduh. Wadek jana karasa nyeri terus saya tak gair. Lain bae Yahudi nu aya di Palestina, lain bae Yahudi nu aya di Baghdad, lain bae Yahudi nu aya di Suriah, Yahudi nu aya di Indonesia sarua hayang ngaleungitkeun pemimpin Islam lantaran ngarasa nyerinya teringat, wah kita perjuangkan sesepuh kita Abu Jahal supaya hidup kembali di Indonesia. Ih goblok merenya. Atuh sarua aja deh kos gitu. Ngarasa nyeri ya lagi. Antak nyana nyieun Abu Jahal di Cikupa aya di Tendenan. Di Pasar Kemis aya Abu Jahal. Anak Abu Jahal. Cepatan aya di Cilawak ruang aman. Abu Jahal modern. Masya Allah. Kangjeng Nabi teh instruksikan sahabat untuk menghadang Ir. Artina Ir teh rombongan pedagang. Jumlahnya cuma 40 do dipimpin ku Abu Sufyan. Setelah berangkat di Madinah, Abu Sufyan geus nyieun mata-mata. Ternyata mata-mata langsung ke Mekah. Abu Sufyan lewat pinggir kali untuk menyelamatkan rombongannya. Cek Abu Jahal salametkeun rombongan Abu Sufyan untuk kelangsungan negara urang.
tanpa didukung oleh perekonomian anu tinggi, negara orang bakal hancur. Hiji-hijina kelangsungan negara Mekah adalah perdagangan nu dipimpin ku Abu Sufyan. Kalau sampai dihadang ku Muhammad, acak-acakan urang. Maka untuk mempersiapkan Mekah, mempersiapkan hadangan-hadangan Muhammad, siap tempur 1000 prajurit dikerahkan, seluruh prajurit di Mekah dikerahkan. Jitu-jituna naik kuda, jitu-jituna naik onta. Berbagai perlengkapan perang, ya pedang, ya panah, dan lain sebagainya dibawa. Sabenerna henteu maksud perang, ngan sakadar besi. Iya, pedagang-pedagang dihadang ku Muhammad, kakarak orang perang. Pasaling singan jalan. Kuari pedagang lewat basisir, salametlah datang ke Mekah. Abu Jahal beserta rombongan geus berangkat menuju Madinah. Setelah dicek ku Kangjeng Nabi, ternyata lolos rombongan pedagang, teu kahadang ku Kangjeng Nabi. Setelah teka hadang ku Kangjeng Nabi teh didinya teh instruksi Gusti Allah Muhammad lain haju cicing anjeun teh. Lantaran ieu rombongan pedagang mah rombongan hanya saeutik ngan sakadar 40. Tetapi itu rombongan anu datang ti Mekah 1000 prajurit dengan berbagai kelengkapan, kuda, onta, senjata. Geus datang ka Badar. Kangjeng didatangan ku malaikat Jibril alaihissalam untuk siap tempur jeung rombongan prajurit 1000. Sementara Kangjeng Nabi ngan sakadar 300. Ge henteu bawa perlengkapan anu optimal. Lantaran ieu mah ngan sakadar deuk ngahadang rombongan pedagang. Tidinya lah mulai sahabat-sahabat ngarasa lemah. Kumaha urang menghadapi rombongan anu sakitu poharan. Masyaallah. Kangjeng Nabi ngangsongkeun permasalahan musyawarah. Aya 2 cek Kangjeng Nabi. 1 rombongan pedagang, nomor kedua rombongan Abu Jahal. Anu geus dipersiapkan dengan perlengkapan senjata jeung penunggang-penunggang kuda anu situ, berikut penunggang onta. Urang cek Kangjeng Nabi hanya 313, ulah balik deui ka Madinah. Pilih di antara 2, hanya sekedar rombongan pedagang nuku urang bakal dihadang atau urang bakal menghadapi musuh urang anu 1000 sakitu parana. Ya kabehan sahabat Muhammad, ya Rasulullah, hiji bae pedagang bae salian teh urang balik bae. Bahaya ya urang menghadapi eta. Waduh, atuh lain lalagan. Alaika bila'ir ya Muhammad ya Rasulullah wada'il adwa. Cak sahabat, hiji bae urang, ir bae rombongan pedagang, ulah sok macem-macem sebab urang perlengkapan. Kangjeng Rasul bendu. Bagaimana Rasulullah ketika sahabat embung perang bendu Kangjeng Rasul. Ya Allah. Dia kakarek Sidina Umar, Sidina Abu Bakar, Sidina Umar nyarios. Qala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu. Asana fil qaul, bahasa anu lemah lembut. Sa'ad bin Ubadah geus sarua. Ya Rasulullah. Sebab katingali wajahna bendu. Bahaya cek Abu Bakar. Bahaya gede, bendu Rasul, bendu Allah. Namun Allah geus bendu cilaka urang. Unzur amraka famdi fihi
wallah law sirta ila adan ma takhallafa anka rajulun midal ansar. Perlihatkan dan pertunjukkan perintahmu ya Muhammad, ya Rasulullah. Langsung ke naon cita-cita anjeun wahai Rasulullah. Dek berangkat kemana demi Allah? Lamun anjeun berangkat wahai Rasulullah, ulah ni ka karak nagara Badar leutik deket keadaan moal aya nu tersisa saurang-urang acan kami bakal berangkat biru apapun yang terjadi. Tah kakarak lega hate nginahin perasaan. Urang lamun boga sahabat kos kitu mantap biasa. Ieu kumaha ieu urang rek ngariung mangkane hujan. Ulah di dalam hujan, penting dalam berkat lah. Wah, beres. Anak buah kacau ya. Geus berkat malulu asal geus kos kitu bae ge eleh perang geus ka jadi hukum. Ieu do badak Jakarta jadi acak-acakan lantaran aya berkat nyesep. Aya berkat teh jelundup ka ustad ka kiai. Mata kana diacak-acakan dia lamun berkat moal kudu acak-acakan. Geus puguh pejabat mah emangnya nama juri berkat. Tapi ieu ka kiai-kiaina masa sih Islam kudu milih kafir kitu bae heula. Masa si kiai kudu milih kafir? Habib masih kene mamawa kafir kene bae ieu mah keur carita. Lamun nyada berkatan mal mungkin kajen kumaha berkat eta jahat eta berkat eta. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sejuta kali gitu teberes aturanana tapi lamun jelema Islamna ulah mementingkan berkat geus ngeunahkeun jasa. Eta kan hese saha si jelema ku hari. Hai, dak, awas ya lamun milih eta. Hai. Diberes. Dak, sing adanya. Awas ya nya. Boleh milih eta. Menang saminggu diberes. Hai. Milih mah milih urang. Heeh. Ngan atur ada dula deuleu bae. Bere deui. Kieu dak. Negara urang kan lain negara Islam, demokrasi lah. Sokana mah nu penting mah deuk kafir teh deuk saha nu penting bisa mimpin kitu bae sih jadi pimpin ku Islam kitu, dipimpin ku kafir kitu. Pan ieu kiai jadi kieu ngomongna ieu. Kamari mah awas ya, awas ya. Kadua kali awas ya sing ada. Katilu kali dak atuh lah. Kaopat kali berkat eta, berkat ulin. Berkat ulin. Eta kos kieu. Masya Allah, mudah-mudahan orang kabehan diamankan tina berkat-berkat kos kitu. Dibere jariji orang maka berkat-berkat kos kitu. Dibere berkat jamal kebal ditinggalkan paeh kan ku orang. Kumaha lamun orang ngadukung seeta di akhirat ka babawa. Na'udzubillah min zalika min dzalik. Nah, teh nyalahkeun nyanana nu nyalahkeun ieu da sahibul berkat ya. Allah. Nah, barang geus ngadenge Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar nu sakitu poharana kakarak Kangjeng Nabi patabassama Rasulullah mesem Kangjeng Rasul. Marahmai aduh luar biasa. Iyalah ketika Kangjeng berhadapan jeung satu rombongan pedagang jumlah 40 pimpinan Abu Sufyan. Yang kedua rombongan prajurit dengan penuh perlengkapan senjata rombongan Abu Jahal. Ya Allah. Kangjeng nyarita ke para sahabat, wahai para sahabat, rombongan pedagang telah berlalu. Tetapi aya rombongan nu leuwih dahsyat nu dipimpin ku Abu Jahal. Pilih setelah rombongan pedagang teu aya, urang kudu berhadapan jeung rombongan Abu Jahal.
rombongan Abu Jahal telah menghadap urang. Cek Kangjeng Nabi, pilih di antara dua. Urang siap hanya pedagang atau siap maju untuk perang melawan rombongan Abu Jahal. Iyalah ayatna. Masya Allah. Bayangkan lamun urang tengah-tengah hari taker aya di rombongan eta de kumaha. Sakadar ayat 313. Sementara perlengkapan eueuh. Mun urang aya di tengah-tengah eta, rombongan Abu Jahal anu sakitu poharana. Geus dipersiapkan untuk perang. Jumlahna 1000 leuwih, mangkali 1000 bae heulana. 1000 ngalawan 300. Berarti 1 lawan 2. Teman, 1 lawan 3. Ya Allah, ya Rabbi, coba ayo. Iyalah diabadikeun ayatna. Wazkur eling anjeun Muhammad, ingat anjeun Muhammad, idh ya'idukumullah. Waktuna Allah ngajanggikeun ka aranjeun kabeh ihda taifataini kana 2 rombongan. 1 rombongan Ir pedagang jumlah 40 dipimpin oleh Abu Sufyan. Kedua Nafir anu geus dipersiapkan pasukan perang penuh persiapan persenjataan perlengkapan dan pohara. Annahalakum eta salah sahijina teh kudu di hareupan ku aranjeun. Sedengkeun wa tawaddun anjeun berharap anawati saukati takunu lakum sanyanya rombongan anu teu ngabogaan kekuatan nyata rombongan pedagang teh takunu lakum nailah nu bakal dihadapan ku anjeun. Anjeun mah berharap dengan sakadar rombongan pedagang bae. Hiji likillati ada dia saeutikan ngan 40 sementara urang 300. 2 wa ujadiha. Perlengkapan perang pedagang mah beda jeung pasukan perang. Tapi wa yuridullahu an yuhiqqa haqqa bi kalimati lain deui kehendak Allah. Wa yuridullahu ngarepkeun Gusti Allah ma yuhiqqal haqqa kana ngajelaskeun ngalahirkeun netepkeun hak bi kalimatihi kalawan kalimat Allah nu teu. Allah dek nembongkeun Islam dengan peperangan Badar nu saeutik muslim ngalawan kafir nu loba. Jang contoh Allah karim dek ngabeakeun kafirin anu tersisa di Mekah. Di hareupan ti dijakan ribut sahabat urangan sakadar neuk perang teh ngalawan pedagang tapi urang ieu ku Muhammad ku Rasulullah di tengah hareupan rombongan Abu Jahal. Kacau kahayang urang mangan sakadar ieu doang tapi ieu kahayang itu mah kos kitu amat. Di dialah musyawarah tetapi bulan siap urang hadapi rombongan Abu Jahal 1000 rombongan nana bakal di hareupan ku 300. Ya Allah ya Kangjeng Nabi dengan tekad anu bulat lain ku kuantitas tetapi ku kualitas. Lamun urang ngabogaan keyakinan iman anu tinggi ka Gusti Allah lain urang anu perang. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallahu harama. Urang ngabalangkeun lain urang nu ngabalangkeun tapi Allah nu ngabalangkeun. Ketika dikenakeun lain ku urang nu ngenakeunana tapi ku Allah. Boro-boro eta cek Kangjeng Nabi kalapa ragag korma ragag lain saragag ragagna kahandap teh ku Allah eta kalakai anu geus garing di luhur potongna potong ku Allah ragagna ge ragag ku Allah. Ketika urang boga keyakinan bahwa leumpangna urang nang Allah gerakna urang gerak Allah ngabalangkeun panahna urang nang Allah. Allah maha segala-galana saha nu jaho sakali ngabalangkeun ieu panah teureun cas.
Sahanu jauh nggak bubat babet pedang urang teh ieu dibantuan ku Allah nu urang teu jauh kege turun malaikat der ngabogaan tenaga energi di luar kemampuan urang kakarak sahabat je ai kitu mah tuh mantap kan urang ge lamun eleh urang sieun ge ngandalkeun urang sakikieuna tapi lamun urang geus di luar kapasitas urang urang boga kasieun urang boga kabogoh kemudian kabogoh urang telepon bae kudu berangkat mangkaning jam 9 peuting liwat kuburan rada maribis kan urang aya biasa sadar mah sieun aing ka dinya kuntilanak aya di dinya momonon aya di dinya pocong aya di dinya tapi dengan tegad anu bulat demimu sarwiti enggak sawah nu di deuleut kuntilanak tinggal kuntilanak pocong tinggal pocong gas minggir sia kabeh eta setan ge sieun heuh aya setan rajana liwat teh setan ge sieun eta ge masyaallah da ieu nu mantak para waliullah nu mantak kok bisa kuat eta cicing di leuweung boga keyakinan anu luhur wanian amat eta Syekh Maulana Hasanuddin cicing di luhur Gunung Karang lantaran boga keyakinan anu luar biasa wanian amat eta teh Syekh Kal Sunan Kajir Jaga cicing di sisi kali tahunan boga keyakinan anu tinggi eta mah para wali-wali Allah ieu urang kuari hudang tek ti peuting kemudian mandi wudu tengah peuting poek mungkleng batur saat lelah sarare urang hudang bila perlu urang berangkat ke makam terus urang takorub di dinya kon teu sieun sih kasieun sebab nu di deuleu asal kabayar hutang wah tong lain ibadah deui bae ingat aing daripada aing boga hutang ke ku polisi mendingan aing maca sholawat bae geus di makam caknya nama sholawat bisa mayar hutang meureunana tuh hutang mah kudu duit lain ku zarah ieu mah boga hutang zarah salah hutang mah dagang ngajual sawah bayar lain di makam ge bae kudu teh getol amat hayang kabayar hutang ya ieu budak mal kebal dirantai budak ge salah jarah bae minta berkahna supaya jalan tuh masalah tapi nungguan duit ke geruduk ti dia mah mana orang ilah lalakon di zaman Belanda kamari ieu ulah kaget engke ge aya bantuan ya nu puasa bae mah geus jelas tambah dibantu ge lantaran emang ti awalna ge boga rencana ieu kan zaman Belanda aya nu ngadadak dibere cai cek gagah disuntik pelerna cek gagah eta geus kararitu ngadadak aya nu datang ka ruhuna tah cekel ku sia gagah lamun memang endek dibere kemenangan urang kege aya bantuan ti Allah anu urang nageteu daun gitu ngaranna teh di luar nalar urang kaget urang iya tuh terus bae kos kitu dataga kuari kukula lamun dicaritakeun selama perjalanan ke Jakarta demo pertama demo kedua dan demo ketiga eta teh aya lalakon unik perubahan di negara geus sabaraha persen malah caritakeun apakah berubah ieu teh kepala negara pemimpin berubah jeung henteu na insyaallah ke di akhir kukula bakal dicaritakeun gua mau malwaka heula kumaha kekuatan ABRI kekuatan polisi kumaha di polisi teh kekuatanana emang solid apa henteu saat ieu setelah ningali pergerakan jeung kahareupna dibaca bakal kumaha jeung kumaha hehe atuh lain lalakon sakieu ge encan tarurun encan masih kene mararendem kene mendem atuh Kipodoli jancan keluar sekali keluar innalillahi lah we
keur dideuleu sebab naon wali Allah mah teu sambarangan kudu aya iradah Gusti sebab salat nage henteu asanyana berangkat kos kitu nage ulah asanyana kudu aya perintah ti Gusti Allah lamun geus perintah kakarak lamun can perintah doa biasa bae ke lamun geus perintah kakarak udah disangka emang kumaha gitu di Indonesia lalakona di Belanda teh nu dikaji lain kehebatan orang Indonesia tapi nu dikaji teh ieu mistikna ji orang Indonesia mah bisa halal liber teh diakui ku dunia ditembak ngebul haju paeh teh diakui raja sihir datang ke Indonesia teh Amerika David jalamun di urang rajana anu dikagumi kunyana anu dibanggakeun kunya jamaah datang atuh ka urang mantak datang ge kan aya ngendek dilawan apa henteu eta mah lain urusan datang ka urang berarti aya inohongna di urang sarua bae ngan teh dilawan aya enggak usah ulah sebab bahaya. Mana ayat cerita di luar negeri ayat cerita Nyi Roro Kidul make jilbab di urang mah Roro Kidul make jilbab saha cenah eta anak ente tadi urang mah kan neliti teh bagian pedagang neliti perdagangan perpolitikan neliti perpolitikan kekebalan nu aya di TNI jeung polisi palingnya di samping teknis-teknis eta tetapi di luar negeri teh menilai ka urang kos kitu nama gampang teknis-teknis eta mah dimiliki ku unggal negara tetapi di luar eta aya keistimewaan Indonesia di Indonesia mah bisa nembak di imah atuh naonan nah bisa ditembak di imah ya nah tembak waing sia si eta tes tembak ini lompat sorangan neangan sakumaha beusi persanian jeger teu puguh di mana nu nembak eta kan nu hesena dah cenah kieu mah dongeng doang atuh dongeng-dongeng geulana itu sebenarnya aya atuh aya angkading ieu Indonesia mah rajana teh Banten raja di Banten teh aya dua kekuatan hiji maung nomor kedua orai lain lalaga kuari keur ngaringkuk bae orai di Gunung Garang aringkuk eta buntutna jeung huluna lamun nyana hudang tah Banten teh katutup kabeh mun nyana hudang tek hulu jeung buntutna teh ngahiji lain sa Gunung Garang sa Banten tek bari nyana geus kakarek hudang doang aya naon emang cek nyana teh rame amat ulah waka udang ulah waka udang deui ada ngaringkuk lamun eta geus kaluar pan aya anu pawang anu bakal ngagerokeun kukut aya naon saha ieu nu bakal dicaplokna saha kiai nu mana tah si eta heula masih kene sebab di urang mah baheula teh kan bentukna kerajaan sedengkeun hiji-hijina kerajaan inget kerajaan Yogyakarta tumbang Surakarta tumbang berbagai kerajaan tumbang inget Banten teu pernah aya sejarah tumbang tidak ada sejarah tumbang Banten apakah tumbang Banten aya masih kuari teh masih solid kerajaan Banten. Pokoknya asal geus udang. Hah? Ka mana? Ya Allah. Urang ngikos kitu haju resep tah deh. Heuh, haju hayang pon perang.
aing ngarasa teu boga naon embung pan perang atuh urang mah kitu bae ngarasa lemah ngan teu sambarangan ke di mana-mana sumur jeung sumur geus nyararambung cirina eta kakarak meunang dihudangkeun orai lamun sumur jeung sumur can nyambung moal maksudnya kumaha geus kos kitu bae sing ulah suka nyaho maksud nyaho kitu bae heulalang cai cenah kieu hayang nyaho cuma dibere nyaho ge moal nyaho bae hese sia mah otakna ngan sajengkal tuh iyalah aya sejarah sok taliti kerajaan Sriwijaya kerajaan Fatahila kabeh geus puguh Surakarta Yogyakarta kabeh termasuk Cirebon tumbang tapi Banten teu pernah aya tumbang solid mantap ku ari teh dipake kasieun huru-hara Banten cekelan Banten sing hade ulah datang ka hudang Banten hudang cilaka Banten gede cekelan di puntayangan ka mana arahna cekelan Banten ulah kena hudang Banten atuh geus nagara oyag ci masyaallah kahiji eta dua mau emang eta TNI ngabogaan gitu lambang maung mana itu siapa singa we teu nyaho ajar jasinga weurang iya Banten lalaga negara mana daerah mana kota mana anu bisa ngahiji jeung maung moal aya lain Banten urang datang ke Banten hayang boga maung bisa ka imah urang hayang dijagaan ku maung imah urang atuh tinggal datang bae ka Banten ambalayah maung je negara maung teh kapan di Banten ieu nu ngaji ka dieu ge nu ngaji ka dieu aya maung karena nu ngaji ka dieu mun hayang nyaho ieu maungan ngarupa jelema saha atuh si eta aya mau urang ngobrol kan jeung nyana sugan teh jelema mau di geus datang nyana kumaha cenah kiai leg-leg bae ish urang leg-leg mau maung teh bisa disamat di Banten nah hariji jeung manusia maung teh di Banten teu tumbang kerajaan Banten Masya Allah karim iya urang ngomong-ngomong maung di Banten waduh sing ade si aya maung tah jelema anu diajak ngobrol ku urang teh tah sugan teh lain maung wah marenya maung ji mantak sing ade geus bugu aya maung di Polsek Polres eta mah biasa iya mau loba iyalah Banten cekelan bari teu beunang hudang Banten cilaka Banten lamun hudang aya keneh lamun aya jelema make iket bajuna hideung calanana hideung ha si ade eta aduh bakal ngondang maung teu sambarangan jelema tuh kos gitulah carita negara ieu teh terketahui ku orang luar negeri Belanda sangat mengetahui Amerika mengetahui kekuatan militer rawat teu sabaraha Indonesia tapi kekuatan eta sebab sejarah teh membuktikan ketika orang perang jeung Belanda henteu gegeraan 300 tahun teh ngahaja lamun digegeraan keun harita teu bisa tapi henteu sebab eta urusanna politik iyalah Banten wah Banten asal awas dia ku ngai wah eta asal geus ngomong awas dia ku ngai aja dibere aya japuk tenang wes tenang ya Allah da ye
wa tawadduna aranjeun kabeh mami karesep nikah hayang dengan sakadar ngalawan nu teu boga kakuatan ya rombongan dagang tapi wa yuridu Allah mangharepkeun deuk ngalahirkeun haq dengan kalimat-kalimat Allah dek ditembongkeun kagagahan Islam wa yaqbada birul kafirin Allah dek ngamusnahkeun ka akhir para kafirin dengan tumbangna Abu Jahal tumbanglah kafir. Masya Allah karim liyuhiqal haqqa wa yubtilal batil maksudna Allah tetapkan kana hak yakni Islam wa yubtilal batil dek ngahapus batil yakni kufur dengan mudah Allah walau karihal mujrimun sanajan musyrikun mak embungeun tumbang kakapiranan sanajan musyrikun jeung mujrimun mah embungeun lenyap kebatilan tapi ketika Allah menghendaki gampang mudah. Urang berangkat atau teman demo mah lalagaan mah tapi lalagaan kan jadi sorotan dunia anu diperkirakan bakal 1000 2000 tapi ternyata jutaan manusia sanajan TV ngajelaskeun cuma sekian ribu sekian jutaan eta nang saha ngagerakeun buat ting lain jelema kabeh bae lamun geus digerakeun kabeh wah tuh Jakarta pinuh Tangerang pinuh kabeh ngagejebur ka kesedane kabeh Maganing boga sejarah Jakarta teh kapan eta teh ngaranna baheula teh kerajaan Jakarta Banten teh kerajaan Banten Jakarta teh mangkaning dipimpin ku Banten sapira Jakarta mah ngan sakadar kalapa naon tuh Sunda kelapa leutik kerajaan Jakarta teh ngan sakadar Sunda kelapa tapi Banten mah kerajaan internasional New Zealand Belanda Inggris Arab Cina India datang na ka Banten kabeh. Sunda kelapa maletik. Mantap Jakarta kajian kena acak-acakan. Tapi lamun Banten geus sudah. Di benteng ku Sadane. Cisadane teh lain sakadar ngaran biasa. Ge. Nu mantap buayana ge lain lalagaan Sadane. Ge, atuh buayana ge nyana mah lamun geus ngamuk pawangna ge digegel bae. Buaya batet. Sadar emang gue gitu, pawang nak jelag-jelag banyak. Asal teh akur baju kira tah. Ieu mah sejarah Tangerang teh. Ke kulang ke dongeng Tangerang ge. Aya naonan di Tangerang. Mantap dipantau seputar kegiatan teh Pandeglang, Serang, Tangerang sangat dipantau. Luar negeri mantau. Besi hudang Tangerang. Ieu Cisadane teh boga sejarah. Benteng Cisadane teh bentengan. Banten teh negara anu pinuh ku bentengan, 2 bentengan, hiji bentengan zahir kadua bentengan batin. Benteng zahirna geus diacak-acak untuk diteliti ku berbagai mahasiswa, baik mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengetahui sejarah benteng diacak-acak. Sakadar benteng zahir, benteng batin masih kain aya. Mantap lamun dek liwat ka Banten teh kudu boga opat salam. Hiji di Cikande eta kudu salam. Cikande tah pas perbatasan Tangerang Serang. Eta ditu kudu salam. Assalamualaikum orang Cikande. Beres. Cak nyana waalaikumsalam edan sia. Iya geus kos kitu bae. Anu boga sejarah mah pasti kitu. Urang Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, dek ngadu jeung urang Banten lewat Cikande laas ilmu kabeh. Saha bae? Cikande. Ke, kukula dibahas tangaran Cikande teh naon eta Cikande.
lewat orang di Cikande masuk kota Serang kudu salam deui. Assalamualaikum atut. Salam sakjana. Aing di dieu di jero ya. Salam deui. Serang juga sejarah tuh Serang. Masya Allah. Terus asup lewat kota Serang masuk kota Banten salam deh. Begitu orang datang ke kaca-kaca Banten kakarak salam. Ketika orang keluar di Serang salam deh. Lantaran di dieu loba nu ngageguh seantero Pandeglang Rangkas Bitung Lebak caricing di dieu. Banten teh ya lamun zahir mah kuari geus acak-acakan, batin mah masih kae. Matak loba nu zarah ka Banten leungit. Leungit. Diris budak letik mah kolot leungit, masyaallah. Teangan saminggu horeng kawin. Aduh. Aduh, aya rangga urang. Ya Karim. Nah, ikir cerita perang Badar. Terjadilah pilihan kuari salah satu di antara dua. Ketika para sahabat milih Ir tetapi dibelokkan ku Gusti Allah, kita milih Nafir harus berhadapan dengan pasukan Abu Jahal. Anu lobana 1000 bari sudah diperlengkapi oleh senjata anu mutakhir saat eta. Sahabat hanya 300 personil manusia. Kacaritakeun mah kuari tegas beuleun tekad para sahabat berangkat ke medan laga Badar dengan dijanjikeun ku Kangjeng Rasulullah ulah sieun dengan tekad anu bulat iman anu luhur bakal datang bantuan ti Gusti Allah. Allah mah segala-galana. Nu penting hiji liuhikul haq wa yubdil batil sesuai jeung Allah. Dek nembongkeun hak yakni Islam, dek naruntukeun batil yakni kafir. Hiji eta insyaallah teh Kangjeng Nabi. Walau karihal mujrimun, sanajan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak suka dengan tumbangna kekafiran, tumbangna kemusyrikan. Adap urang diperintah ku Allah teh Kangjeng Nabi. Siap. Mulailah gerak para sahabat ke medan laga. Melanjutkan instruksi Kanjeng Rasul dipandu ku Gusti Allah. Itastaghitsuna rabbakum wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi lan ngariwayatkeun sapa Imam Tirmidzi. Ibnu Umar saking Umar anna Rasulullah ing satuhune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golek ngucap ya Kangjeng Rasulullah idza masyat ummati. Tatkala lumaku sapa umat ingsun al mutayta kalawan gumede wa khadamatsum lan ngaladen hum ing ummati abnau Faris apa pirang-pirang anak Faris warum lan rum salatul syarau maka bakal ngalindi apa pirang-pirang kang alane ummati ala khiyarihim ingat saya pirang-pirang kang becike umat wal mutayta'u at-tabakhtur fil masyi utai mutayta iku gumede ing dalam lumaku iku gumede ing dalam lumah. Imam Tirmidzi ngariwayatkeun sebuah hadis di Abdullah bin Umar bahwasanya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarioski idza masyat ummati di mana lempang umat kaul al mutayta kalawan gumede edeg
diperintah ku Gusti Allah wala tamshi fil ardi maraha, tetapi ieu mah lempang teh asaing jabatan aya di aing, kakayaan aya di aing, gagah aya di aing. Lempang teh geus pokona mah ngabayangkeun jelema teh ieu lamun ngahalangan dibeuli kabeh jeung hulu-huluna. Eta jelema edeng kitu na. Asas gelempang aya nu ngahalangan. Awas ya. Ce ulah kita sia. Karanjang sia jeung siana dibalik wae. Jelema bopar eta. Geus teu meunang katoel, teu meunang kagesek. Kalangkang nage geus teu meunang dilengkahan. Poharanya. Weh, tuh ku edek-edek da pohara tah jelema. Masyaallah kan. Wah. Di mana geus lempang umat kaula model kos itu gumede. Wa qadama sum'abna uparis warum. Diladen ku anak-anak orang Persia. Diladen ku anak-anak orang Rum, Romawi. Eta teh ngalambangkeun manusia-manusia anu henteu bener. Muslimin mukminin diladen ku kafirin. Turunlah di Persia, Romawi, Rum, yakni orang-orang kafir geus ngaladen. Geus di mana-mana di negara pejabatna lempangna geus araredeg, gumede asaing, siamah teu boga bintang deuleu di aing mah tuh. Di dia 3, di dia 4, jumlah 7 bintang. Aspirin. Dele balok sia. Nah, araredeg lempang teh. Lain lalagan gumede. Nu kayana gumede, pejabatna gumede, pertahanan polisina gumede, TNI na kitu kene ngomong paluhur-luhur geus teu kawadahan. Kiaina ge sarua bae, silih tangtangan kiaina ge. Lu bener kabeh ge. Deuk milu ka mana ieu urang? Milu ka kiai ieu kieu, milu ka kiai ieu kieu. Kok persepsinya jadi berbeda sih? Kitabna akur Al-Qur'an tapi berbeda. Berarti kan aya japuk-japuk anu nyelap di jero hate. Nah, itu berbeda. Deuk ka mana ieu urang? Urang kok dibawa kikieuanan ieu teh. Nah, nang tangan kiai jeung kiai silih tangtang, ustad jeung ustad silih tangtang edeg ngaranna. Lempang teh geus henteu asli, munafik kabeh. Diladen ku para kafirin. Nasrani ngaladen tah dibere ku aing sia, Yahudi ngaladen tah dibere ku aing sia. Orang-orang Persia nu kuari meureun Iran ayo ngaladen sadaekna tah nu penting kembangkeun minimal ulah ngembangkeun kahakan, ulah ngembangkeun hak. Persia jeung Rum teh geus ngaladen, yakni orang-orang kafir teh. Urang teh dibabawa ku urang kafir. Manyarita nu dibabawa ku kiai. Aju kiaina aju sasalaman cium tangan, goblok bin tolol bin oplo bin. Kumaha masuk ya Allah teh si kasakituna teh si kiai. Di mana Qur'ana, di mana hadisna, naon hartina Qur'an jeung naon hadis hartina hadis teh. Ya Allah, ya Rabbi murikak bulu. Henteu nyalahkeun ka haritanuna, nyalahkeun ka tangkorak kiaina. Garoblog teh. Ye cenah kiai atuh lamun politik mah lain kitu. Leg-leg ku sia politik awas di akhirat sia paling ditongtong sia. Ye cenah kiai ge can pugu, ai ge bae can pugu kumaha sia goblok. Tungtung nama urang gelut teh jeung nyana. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi karuah, ye cak Kangjeng Nabi. Di mana umat kaulat di berbagai kalangan, geus puguh pejabat, geus puguh pertahanan, geus puguh eta mah nu boga kakawasaan. Yeuh deui rakyat lagi umat kaulat teh kabehan lempang geus ararede gumede. Diladenan di hadaman ku orang-orang kafir, di Romawi, Persia.
geus engke bakalna sallatashararuhum ala khiyari bakal ngelehkeun anu jararahat nu garorengna umat ngelehkeun nu balanger kiai bakal dicaci maki